buah ati kemang soca mustika yang dipawenangan Arjuna anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku eyang coba menta diukna kahareup eyang sangat sono nu taya papadana kapayun lenggah nangin ayun kula tapi no damel eyang tipayun wayah dalem Arjuna nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kaunu panjenengan salira eyang ujas tuti hidup dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen di pulung ati pendehing mastaka ngir atur nuhun ya atu kalih nati eta naon tina naon rupiah kalepatan muga ageng sewu cukup lumur jembar hapun tena anu katedaya ari urusan salah ma urang pada saling maklum we urang pada saling hampura da urang mamanusa teh ticing dina hiji martabat urusan kasalahan matong boro hidup budak ngora nalah yang mau digesake kolot nage masih kene bobolokot ku dosa atuh sapantesna ku hal eta urang wajib saling hampura dihampura ngir atur nuhun eyang atuh salajengna ieu teh aya pikir saeun naon purwa salira kersa nimalan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan narapati kasangakeun eyang kelan ari eta di tukang teh saha pirakulali yang saha apan ieu teh pun anak putrana Kakang Bima Gatot Kaca yang dulu itu eta teh si jago Gatot Kaca buyut kula kapayun salikna kasep Gatot Kaca kapayun nger anak ting anak mah kapayun mamperang tapi no damel buyut dalam Gatot Kaca nampi dateng pembagi kalayan haturkeun semah pangabaktos kaunya panjenengan salila uyut ditampi nuhun kasep Gatot Kaca dulu eta sora sada bapana we Bima teu dipikeun sasieur abong kena ku paribasa teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah mah tatees kaluhur eta sora sada bapana we Bima kumaha tuang Rama Bima wartosna aya hibar tuang ibu aya hibar baktos ti Kangjeng Ibu teh Pringgandani ti Ibu Ratu Arimi leres nuhun kasep nuhun Gusti numur bengalah kumaha ulan semakulan teu karasa geuning kaula teh geus boga buyut laras nyerelekna waktu ti poe ka poe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan ti taun ka taun ti teu karasa asa cikene asa sakolepat asa cikene kaula teh baheula ulin jeung babatura moro lang layangan ulin buy-buyan sonah jeung sajabana keur leutik semuhun teu karasa ayeuna geus boga buyut deui sing horeng meureun kaula teh awahing ku betah hirup di dunya laras awahing ku genah merenah tumanina hirup di dunya laras tapi kadang-kadang kulantaran kawowoy ku haliah dunya kadang-kadang urang teh poho kana pangbalikan poho kana temah wadi poho kana purwa daksina ari purwa teh wiwitan ari daksina wawekasanana semuhun kadang-kadang poho urang kana tugasna manusia
yen moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia telian tikeur ibadah. Kadang-kadang ku betah teuing hirup di dunia asa kaogo poho kana ibadah nu tungtungna tunggul di parut satang dirumpak hirup sakama-kama ngalanyur hawa nafsu ngumbar amarah. Nuhun kasih Gatot Kaca ku datang ngahidep ka dieu jadi wasilah keur kaula nyadarkeun uyut jadi pepeling yen uyut teh geus polongkotan hirup teh bari jeung padahal pagawean keur ibadah teh nganda satai kukueun ge henteu lamun dibandingkeun jeung moyah-moyah dibandingkeun jeung kangeunah hirup di dunia masih kene jauh tanah ka langit tumatak yu kasih urang babarengan jeung uyut oge Arjuna urang babarengan nyaeta urang namprakeun leungeun kenca lan katuhu merdih kana asihna Gusti munajat kana karsana nu kawasa cinekna ieu waktu payus lamun dipake syukur ku urangnya timbalan leres uyut syukur tina naon tina sagala rupa kanikmatan nu kasa nu geus karasa oge nu can karasa nikmat urang ayeuna cager syukur ke dah cager teh hiji kanikmatan anu luar biasa da moal bisa datang ka dieu meureun hidup lamun gering atuh uyut oge eyang oge sarua moal bisa macang krama jiga kieu lamun uyut ka eyang aya dina kaayaan gering nu matak sok mangpaatkeun ieu cager urang hartina geura syukurkeun ieu cager urang saacan tangna gering timbalan sanajan boh cager boh gering eta teh ladang ibadah kene nya timbalan ngan ari gering maka wates ari cager mah loba jalan pikeun ibadah nya timbalan loba luang ari cager mah nu matak mangpaatkeun syukurkeun ieu jag-jag urang saacana datang darempo naon cara syukurna mangpaatkeun jag-jag urang demi kepentingan umum khususna demi kepentingan pribadi timbalan sabab naon panghade-hadena jelema teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balareha nu matak cing mangpaat cager anjeun teh demi kepentingan anu liar nya timbalan mangpaatkeun hirup anjeun saacana datang malakal maut sabab manusia pasti dikungkung ku pati sok ngadodoho bisa beurang bisa peuting hanteu pilih-pilih mangsa sanajan urang nyumput dina peti beusi sanajan urang ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat pasti malakal maut mah bakal datang sengkeun ari manusia beda jeung sato anjing budug di jarian paehna ngan ukur bilatungan tapi urang mah manusia jabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan timbalan aya balitungan urang sabab maot teh lawang kahirupan anu abadi nya timbalan nu matak mangpaatkeun hirup anjeun saat kana datangna maot atuh hidup ayeuna jadi pamimpin mangpaatkeun syukurkeun anjeun jadi pamimpin teh jadi ais pangampi teh syukurkeun ku anjeun sabab eyang rek nanya syariatna we genah jadi pamimpin isin nyebatkeun anak jawab we genah jadi pamimpin teh nya kan tenan raos bener
fasilitas di negara aya timbalan segala rupa dijamin ku negara timbalan tah nu matak jadi pamimpin teh syukurkeun Tekirang. sabab loba pisan jelema anu hayang jadi posisi jika hidup jadi ais pangampi malahan jutaan jelema ribuan jelema anu hayang jika anjeun teh jadi pamimpin buktina dina mangsa pemilu loba pisan anu nyalonkeun parebut kursi kedudukan kadang-kadang sikut kiri sikut kanan ngahalalkeun segala rupa cara supaya jadi pamimpin tak ayeuna hidup jadi pamimpin syukurkeun hidup jadi pamimpin teh kumaha cara syukurna pamimpin kumaha eueuh deui carana hiji syukur pamimpin teh nyaeta cumpon kana janji anu geus dikaluarkeun ku anjeun dina mangsa anjeun diistrenan jadi pamimpin apan disumpah anjeun teh rek bakti diri ka negeri sabaraga ka nagara syariatna hakikatna kanu murbeng alam jadi anjeun ibadahna pamimpin nyaeta pikeun nuju ngahontal kana ibadahna pangeran teh eueuh deui anjeun teh kudu cumpon kana janji ulah jadi cepamimpin anu sulaya tina baya jalir tina janjina lunca-linci luncat pulang udar tina tali gadang hartina istiqomah anceg panceg teu ungut kalinuan tegedag gaanginan jadi pamimpin teh naon hakikatnya jadi pamimpin naon teh hakikatna pamimpin teh nyaeta pikeun nyemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita Sanes. ulah pedit nu matak sok manfaatkeun jadi pamimpin teh kudu daek berkorban pamimpin mah ulah bentik curug balas nyuk capetang bawas miwarang da tukang beca ge bicaeun ngan saukur kitu mah sabab naon rakyat teu butuh pamimpin anu pinter ngomong rakyat teu butuh pamimpin anu pinter retorika tapi rakyat ayeuna mah nu penting beuteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta ulah datangan masyarakat teh ku hidup salaku pamimpin jeung ulah gede hulu jadi pamimpin teh ulah gede hulu kumaha ulah sombong anjeun jadi pamimpin teh da hakikatna mah anjeun jadi pamimpin teh babu rakyat nya timbalan babu rakyat kumaha ulah era dengekeun ari presiden jeung wakil presiden luhur mana pangkatna nya luhur presiden gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur bupati jeung wakil bupati luhur bupati ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur mana nya luhur rakyat tuh nu matak rakyat pangluhurna nu matak jadi wakil rakyat teh ulah marakatangtang para katengteng gede babatok hareupeun rakyat da dalamun dibuligiran mamatak era boga fasilitas naon-naon ti rakyat digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat ayeuna ka rakyat jalir janji neraka jahanam dijamin pamimpin model gitu patuh nu matak tepungan masyarakat lain dina kampanye unggul balaloba na ayeuna mah dina mangsa kampanye kakaraday ulin kampung-kampung dina mangsa kampanye mah ulin ka masyarakat kadang-kadang selfie jeung masyarakat teh bagi-bagi kaos nggak bagi-bagi sembako nggak bagi-bagi duit hey guys jadi pamimpin poho ka rakyat teh nya kadang-kadang apa nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar Laras. ya timbalan tak eta pamimpin teh sabab kade pamimpin kudu boga pamadegan
yen pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna istimewakeun rakyat teh laras ieu mah pasapa diomongkeun teh nya ieu naon teh ada ayeuna mah lolobana pamimpin teh lolobana ieu mah teu kabeh lolobana pamimpin teh ayeuna mah ari rakyat begang ari pamimpin montok Marontok je. hartina lain kana wujud jeung fisik kade timbalan kuduna mah masyarakat teh mararontok Teu saimbang. jaran lecir cai ngacir beteung buncir Nya bun. masyarakat oge bakal nyengir Nya. manfaatkeun anggaran pendapatan belanja negara teh da cukup lamun bener-bener ngokolakeunana mah teu cukup so teh kulantaran loba keneh oknum loba keneh beurit Pas. Loba beurit. timbalan eyang tuh loba keneh orai loba keneh beurit loba keneh kelong loba kena nu nyisit ya timbalan Batak tak bagian anjen aina kudu gede kawani pamimpin mah Nya. Gede kawan-kawan. ulah normatif teuing jadi pamimpin teh kudu aya lengkah anu proaktif hartina spontanitas nu penting masyarakat istimewa improvisasi anu luar biasa demi kepentingan masyarakatna nya urang contoh tuh di Jawa Barat aya gubernur ngaranna Deddy Mulyadi Bapak aing anu alus mah contoh ulah gengsi contoh turutan ku pamimpin anu liar tingali Deddy Mulyadi matara loba rapat langsung gawe namun rapat-rapat diluyukeun manana baheula mah pan rapat maknya rapat pertanian di hotel da teu nyamuk da di hotel mah eueuh bini eueuh lamun rapat-rapat ngeunaan pertanian supaya ngabaju uraga sukma hartina salaras jeung lingkunganana kaharti ku masyarakat rapat teh langsung di lapangan anu pinuh ku pertanian lamun peternakan loba anu peternakan lamun urusan perikanan sok rapat teh di lautan di situ di dinya lain di hotel teu nyara ramu aduh iyang tuh nu matak sok jalan sagarupana barang menuju impal wacana di luar ayat tamu duaan hari ieu tamu teh nyaeta astrajinga landawala anu mana pada laporan wireh ditumaritis aya kajantenan anu luar biasa nanging astajinga landawala dipegat heula nyata ku salah sawius petugas keamanan pokan nyaeta Bapak Hansip atanapi Linmas mari kaleresan ieu Linmas teh anyar teu apaleun ka astajinga disangka naku keamanan mai astajinga teh tukang jajaluk tukang barang penta atuh ieu Linmas maksud kasepuhan margi astajinga maksa pada kalebet pangapunten Lord pangapunten saha di luar abdi kulan keamanan semuhun pada si abdi sawios mangga saha yang hancip meureun anu ngajaga di dieu mangga linggih pangapunten Lord mangga pantona dikunci nih nada teu make kunci pantau WC nih ngapunten
Punten ulan tangga. Datan nirat tangga deman. Datan nirat tangga deman. Sewuk mangkule nganrana. Dulu yo hancip nepi ka petekel kieu. Saha anjeun teh ngeunahkeun puran. Weh gini na bapak sepuh dia. Sepuhun deh ya. Saha ieu ngeunahkeun abdi hancip anyar puran. Hancip anyar sumuhun. Saha ngaran? Ari katelama abdi teh Bram. Oh Bram, sumuhun Bram. Oh jadi nami teh Bram. Ari dina KTP mah Arsyad. Na KTP mah sumuhun ngan hoyong di Bram Bram Bram. Ya teu naon. Punten deui Bram. Di mana kawit? Ai kawit mah ti gantar abi teh. Urang gantar sumuhun. Boga bojo, boga pamajikan ulang wagir. Oh pamajikan teh wagir sumuhun si nok naon nok ayam nok kita matu mohon lan jadi boga pamajikan teh nok mohon ngan cerai lan daha dicabut ku mitoha da abdina tu jelema sangsara lan jelema weuh kaboga ari pamajikan boros pamajikan teh boros ayeuna salak dia hancip maka jeung hayang golop sagarupa berenang madin di mana di situ bisa dawarna bari ngalajaer jeung teh asti deueuh teuing jadi pamajikan teh urang wagir sumuhun ayeuna mana jadinya orang gabel mohon tapi tengah ngeguba jadi guba gabel ente nuhun we indungna mati Tanjung Garut kan Garut aya laguna kumaha di Tanjung Garut Tanjung Baru eta mah Tanjung Baru eta mah. hari ninina di mana ninina mati Sarkama hari uyutna di Kiara Kurung ini apa ada di semun pelan panabi orang dia pelan nya abdi mah geto orang detep abdi bade laporan pelan saya mangga duh punten punten pelan topina rogor di pelan teu nanaon atuna atuh bet rogor ieu teh lebat mesen mana COD tina online atuh online shop naon shop iga abdi teh pesen teh nomor 8 dikirim nomor 18 atuh kieu rogor eta di pangkar aya tamu lan aya tamu kamu di mana nanti laporan hari mana irah ka dieu nemeh lan tamu mati tadi tisuk-isuk aduh telat tapi tamu mana tadi tukang punten kapurang lan tangga astagfirullahaladzim aya kemaran abdi saya teh nah panjen Bapak Bram nuhun hei Jang sana mite Jang ngaran kaula teh Arjuna mah saha Arjuna mana
Arjuna kaula teh panengahing Pandawa tobat atuh dunungan mang ya mah duh Den Juna itu laras tuh penak dikieu napaingan Cebatur Kasep wah model mang keur ngora kieu waduh damang Kasep damang mang aduh amang atuh kaitu ka mana kaitu ka dieu we Cep supados lieur waduh Cep Juna duh Gusti Kasep kieu duh Den olah terus kawan gawat acan baran Den mang teh boga anak SMA keluar SMA ABG AWW ayeuna teh teh acan kawan istri caloge kumaha mau ditikahun Cep jomblo kene teh SMA gantar kaula teh tos kagungan garwa mang sawios dari nomor 2 ka teh sawios nu penting mang boga katurunan ti Encep memperbaiki keturunan pun anak mah teu geulis kan pegek teu tiasa mang sawios dari nomor 2 ge kaula teh tos 2 bojo teh nomor 3 ge teu naon nu penting sok mual tiasa kaula teh bisi teu adil pun anak mah dinyeri ge teu naon dinyeri ge teu naon nu penting Encep ka mang mere Pajero nah ieu teh beung ngajual budak sanes ngajual ngajolokeun salaya udun teu tiasa mah oh teu tiasa henteu kaduhung na mangkek na Cep ari eta di tukang saha ieu teh pun anak taros kumang hei jang hei maneh saha ngaran kaula Gatut Kaca Allahu Akbar ieu teh Raden Gatut Kaca timalan aduh Bapak Komandan pada Raden Putra Gatut Kaca hormat aik hormat buka tuhu lain kenca dak mang makidal tua urusan aduh Cep Gatut amang atuh ka itu ah kaitu ka dieu wah dicokot celah emang nih nya diambil doh Cep Gatut atuh awak halus dieu Cep ah aduh Cep bawa ban Cep ah angkatan udara sanes ya namut granat tilu mah Cep ah Kerawan itu. kanggo naon granat mang teh boga mitoha pika keheuleun kumang rek dibom Di mana mitoa heulai Cep. mitoha heulai tengang ku granat Cep nah kamana karep bae mah geus kita rek laporan naon oh mun moal wae kapun anak moal mang moal kieu ye teh Cep Sepuh nguningakeun di luar aya tamu Cep Sepuh aya tamu ti mana duka ti mana mah 2 urang Lagedu Bulading Busil saha ieu tamu teh ciri-cirina kumaha nu hiji make kopea make ikat beureum beungeutna cur Lucur. huntuna hiji oh si cepot beureum aya nu hiji deui mah make kopea irungna panjang bener idin kula tis ulah di mencuriga jelema eta teh bangsat kumaha uninga buah anu dipayun buah gedong ya kanggo engke Agustusan nya kumaha dipupu diala ku eta jelema duaan bayal kabeh di karungan abdi teh kabagean atuh keun bae da eta mah kawawuh
sawios bangga. Oh nya terkenal lagi itu mah tuh nya mau wae ka anak kecil moal kasep Arjuna tanu mata hancip teh angkat harkat derajat ulah jiga kieu mun bisa mah hancip teh gajihna taekeun ulah jiga ripuh kieu tingali san ripuh teripu mamon teripu bangga jadi hancip teh bangga tuh semangatnya kaulah gaji sabaraha gaji teh 400 sakumaha 5 bulan tuh kasih pun bisa mah hancip teh sabulan teh 1 juta wah tekedah kan 2 juta weh para luna rutus gunung palias darajang alas di simabdi kedah culangung ka dieu nanging nya kitu teh abdi teh karujung ka jurung ku darurat teh agan kalintang gentingna abdi teh ieu teh da aya naon abdi teh kulan abdi teh pada laporan ieu teh ka salira teh tadina mah kaitu ka Madukara Arjuna nanging saurna juragan Arjuna teh nuju ka dieu tina abdi teh nya kapaksa we tebih-tebih ke disusul ieu teh abdi teh pada laporan ka juragan Arjuna aya naon cepot aya naon pot cing da balaku sia omongkeun aing mah pondok leta mulo bati ngomong teh aing sok yang dahar uningakeun kulan sakali deui di simabdi ge hapunten ye cumologok tanpa larapan teu naon dawala naon sok buru-buru bade laporan di simabdi teh kaayaan tumaritis laporan naon anu tadina di tumaritis teh tuning kampung anu ti Cili Herang Panon tuning di tumaritis teh ayem tentrem genah mernah turut tumanina tuloy nah atuh agan tadi sangka tadinya anak bring teh rombongan begal agan aya begal aya begal katumaritis bangsa denawa agan jarangkung gede berwes kaitu katumaritis warga tumaritis birat sadayana dedeh teuing tari tadina mah abdi teh agan tenange datangna buta-buta datangna begal karompok tak abdi teh tenange nah make tenang cumun da dirompok mah abdi teh gaduh naon atuh naon anu bade dicana ku begal ku garong rompok teh aya alaeun aya ge jam dingding eta ge muterna ka tukang aya TV nu kapungkur TV tabung taya STB-an itu aya kulkas haneut lemari we ku abdi teh lemari baju mata abdi teh nyantai we boga entok ge hiji eueuh huluan ya abdi teh na dari sangka dari nyana geuning eta begal teh lebat ka rompok agan ka imah maneh sumuhun agan kapun geuning ka rompok nah naon begalna mauk naon canes mauk naon akan panto oge ditajong akan panduh pantuan goblok cet golodog awut-awutan akan mauk naon pun biang agan pun biang inung maneh sumuhun setiaragen sumuhun pun biang agan diculik agan teuing setiaragen diculik sumuhun pun biang diculik buta-buta pun biang agan diculik buta-buta dulu sumuhun agan diculik agan nah atuh lain lawan eta oge abdi teh ngalawan ngan itu teh seueur janggung gede agan abdi ge ngalawan agan abdi teh tekian ketang sia mah kabur sia kudu kompak goblok cita tuh bener-bener teuing kabur
lana si magan kayak ari papa maneh kemana nyeta kan nyeta abdi teh katurung katutuh nasib di si abdi teh nah salaresna mapun bapak Semar teh parantos aya tilu sasina teh aya tilu rompok da upami aya pun bapak mapanginten abdi muakil pun bapak teh aya agan maker mak diculik bapak teh aya bapak maneh teh eueuh teu aya agan tos tilu sasi teu aya teh deudeut teuing ka mana duka ka mana buka proyek panginten proyek jalan tol deudeut teuing ku ayana teh aya pun bapak teh agan barang keakan kandak-kandak beurit jadi loba teu aya bapak Semar teh nah lamun aya Semar kumaha da dihakanan ku pun bapak beurit teh dileuwihane goblok ieu iya deudeut teuing bapak maneh teh teu aya sumuhun teh aya tanggung jawabna pun bapak teh agan teu mere naon-naon ka anak jeung pamajikan abdi teh balangkeakan salaresna mah abdi teh upami bade jujur mah abdi teh 2 minggu teh acan kararaban sangu agan deudeut teuing maneh 2 minggu can dahar sangu sumuhun agan abdi teh sangkara agan deudeut teuing cepot paingan begang sumuhun agan abdi ge turuna ke 40 kilo aya asana sabaraha 60 ari ayeuna 6 biji lain namahan atuh eta namahan ning urangan jadi bapak maneh teh eueuh sumuhun 2 minggu teu dahar sangu sumuhun agan 2 minggu abdi teu teu dahar sangu ari ngapoe dahar naon liwat we agan Eyang Arjuna upami telepat maliwat tepan sangu keneh keun baan tepan keunda apa sorangan lain weu ceureuh jelema apan liwat teh sangu keneh teu bisa blebu ai sangu mah diseupan liwat di kulub nya dugi ka ayeuna pun bapak teh teu aya agan teuing tuluy inung maneh kumaha tah eta buta teh agan susumar kumaha cepot lamun silaing hayang balik deui inung maneh wayahna inung maneh kudu ditebus inung mah seteragen teh kudu ditebus sumuhun minta tebusan ka abdi agan Arjuna eyang tah ayeuna waktu nyah ka rakyat siapkeun duit saloba-lobana tebus eta seteragen hayang sabaraha ditebusna cepot sanes teu priyogi ku artos agan abdi teh nah naon da menda tebusanna teh sanes ku artos agan nah kunaon cik da wala ku si aing era ngomongna sok ku akawe unge era beta kunaon tebusna sajiga sekalian sebutkeun tapi salira ulah penuh agan naon naon ditebusna teh agan palai kulayang jamus kalimus sada lambang keagungan negara Amarta agan wejar menang menang Gusti Patang Yatinira Wisma wejar menang Gusti Patang Yatinira hatini dan mega udara tawarlan mega putih wala
wala salin sumata salin sumata begawan apiasa petenawan sulmar ganipun peteng penggali nyaur salapeting kol bungecap salapeting wardayana margi hiji hal anu teu mungkin ieu layang jamu sekali musada kedah keluar yakin dina manahna ieun ieu teh aya pihak katilu anu rek ngadon ngancurkeun nagara Amartapura Astajiga agan maneh apalah yang jamu sekali musada Sumohon abdi ge terang agan. abdi ge terang agan nanging kedah kumaha da hoyong palaina ku eta ye ieu omongan kaula moal beda jeung Yudhistira anu nyekel layang jamu sekali musada maksudna kumaha agan apa nyaho maneh layang jamu sekali musada teh lambang keagungan negara Amarta lamun teh mah kabeneran Yudhistira mikeun ieu layang jamu sekali musada ka eta begal ieu teh sarua jeung Yudhistira mikeun negara Amarta jadi hartina inung maneh teh kudu digentian ku negara Amarta uluh da abdi ge terang tapi kena kumaha agan abdi teh nyukeun jalan keluar dapun biang agan diculik Arjuna timalane yang tah ieu waktuna urang perlu leuwih nyaah ka rakyat anu tungara mungkin ayeuna ulah loba teuing rapat kana soko yang ditentukeun maksana kumaha di mana diculikna dari sauna mah di alas Tibrasara agan Arjuna kahareup timalane yang wayahna anjeun susul Bima maksana kumaha Bima nakula jeung sadewa susul ini anjeun ka alas Tibrasara maksana sarak eta jelema ngan kade ulah mawa prajurit ku anjeun we sabab lamun mawa prajurit ieu kahayangna nyata hayang di blow up atau diangkat beritana bakal leuwih riweuh kayanan bakal kapancing oge bakal nyelakakeun nyawana Setyaraget wayahna anjeun init ka itu susu Bima Gatot Kaca Uyut anjeun jeung Astajinga jeung dawalap piheulaan ka itu salametkeun Setyaraget ieu teh ayeuna ulah diisu paketukeun init Arjuna